ngalanjutkeun dongeng tentang diturun kena Bapa Ibu urang Adam Hawa. Sabada ditundung ku Gusti Allah kulantaran ngalaksanakeun kasalahan Siti Hawa ku Gusti Allah dumiat dijieunkeun getih unggal bulan dibere getih ngabarbai dina bobogaanna het ngara ku gara-gara nyana nyuguhan nu teu bener ka salaki orai ditundung ku Gusti Allah nu tadina aya sukuan ku ari fiat rijalu dieuwekeun sukuna itu kene iblis ditundung ku Gusti Allah diberi julukan anta mal'un terlaknat sia iblis geus boga julukan masing-masing. Turunkanlah Kangjeng Nabi Adam teh di India Gunung Sarnadib. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Orai diturunkan di Sajistan. Iblis diturunkan di Ubullah. Pan ieu nagara na maraca nyana kana kitab komu nyana majarago maca sejarah begitu dibaca di nagaranya na sial iblis diturunkeun di negara urang cek urang Ubullah itu kene Sajistan wah cenah urang negara orai mantap kurang ulah ngadenge seremna baheula serem namun ditelaah kuari urang Inggris setelah Afgan diserang baheula ku komunis dilarang salat dilarang puasa teu beunang sarolat teu meunang aya nu magahan ngaji aman mah aman ka dieuna terpisah jeung kitu negara komunis Islam ngan di jero keamanan teh teu meunang bergerak ngayakeun ajaran-ajaran Al-Qur'an teu beunang salat teu beunang akibatna kabelah dieuna eueuh nu salat sebab asal salat tembak di dinya ke asal salat tembak asal salat tembak ayeuna salat di imah tetep bae asal kaselidik tembak otomatis kan nu salat eueuh nu ngaji eueuh agama mah Islam maka terus sampai ka ayeuna nagarana 100% Islam cuman masjid eueuh nu salat eueuh negara Imam Bukhari di ditu negara Bahauddin An-Naqsabandi negara Alauddin An-Naqsabandi urang mun macaan sejarahna kutubul aulia ya di ditu tapi peribadatan terbatas kakarak setahun iyalah dipersilahkan untuk mengembangkan agama setelah presiden nu ayeuna rada loyog kana agama jadi kos kitu tah kaaya
butaklah dibandingkan jeung di urang jauh prak urang ieu sejarah ieu pantes karena itu geus sebab orai baheula diturunkeun di ditu orai muka urang mah pan eta mah incuna orai teh berarti kan nu ka urang mah incuna nu di ditu pusat masyaallah. Kanjeng Nabi Adam diinstruksikan ku Gusti Allah titah neangan Siti Hawa kesulitan neangan jalan-jalan munajat ka Gusti Allah. Setelah munajat turun malaikat Jibril nuduhkeun jalan untuk menuju Jiddah. Didinya terus Kanjeng Nabi Adam teh neangan Siti Hawa nati Jiddah teh terus berangkat mengarah ke Mekah. Ternyata ku Gusti Allah dipertemukan di Arafah. Waduh, luar biasa bungahna Kanjeng Nabi Adam kapanggih jeung istri tercinta. Manusia sadunya kakarak dua nu pas ini kontrakan nu pas ini tanah lantaran nganduaan tamahnya di dunia teh Masya Allah ablag-ablagan canaya sasah tidinya lempang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa ka Musdalifah di Musdalifah didinya cicing di Musdalifah terus berangkat ka Mina didinya lah Kangjeng Nabi Adam neuleuh ka jasad Siti Hawa teu make pakaian sabenang-benang acan itu kene Siti Hawa neuleuh ka Kangjeng Nabi Adam gubal gabel Siti Hawa ka eta naon nu ngagabel ulah loba omong eta ge naon anu nyengir. Ya Allah ya Rabbi satara aja Gusti. Cek Siti Hawa jate nyengir mangan senyum doang. Eta kadeuleu ku aing ge kapeung-kapeung senyum kapeung-kapeung baeud. Ieu nu teu kuat namun baeud. Munajatlah Gusti Kangjeng Nabi Adam ka Gusti Allah Gusti Gutatarina abdi di surga serba mewah serba segala aya kulantaran abdi ditundung ku Gusti ai pangampura mah geus aya sabada abdi ngadoa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Abdi teh ayeuna geus dihampura ayeuna geus aya di bumi abdi duaan ka ayeuna abdi manyuhunkeun petunjuk ka Gusti. Apakah ieu kudu sataranjang bae atawa kudu kumaha? Mun kudu dipake naon? Kudu dipake abdi nyuhunkeun petunjuk jeung lain jang sakadar abdi bae. Lantaran isuk pageto meureunnanan anakan Gusti abdi nyuhunkeun aturan-aturan. Numantak hei Adam kaulah pangeran anu leuh nyaho ka anjeun ulah kudu loba omong Adam Hawa lantaran lamun kumaneh direnung turuna maneh di sorga ka bumi pangeus dicaritaakeun ku kaula nu agung. Waktu kaula ngadamel anjeun teh Adam pan ditanya ku para malaikat. Dek naon ieu Gusti teh nyieun kos ieu pan dijawab ku kaula inni ja'iluka fil ardi khalifah. Kaula ngadamel ka anjeun teh bakal jadi khalifah di muka bumi. Ulah kaget Adam. Ku sebab maneh kabongbroy ku nasehat iblis, maneh teh nyieun dosa
ulah kaget sebab eta mangan sakadar ngalaksanakeun perjanjian ini jailu kafil abi khalifah ayeuna anjeun geus aya di bumi dijadikeun sebagai khalifah bakal dibere aturan-aturan nu dibutuhkeun baik agama maupun dunia. Masya Allah teu sambarangan kaula nurunkeun ka anjeun Adam lamun henteu nyieun aturan-aturan nu mantak ayeuna rek diberenya hoku kaula. Hei Adam, jang anak cucu anjeun deui. Lain sakadar jang anjeun duaan. Kebutuhan-kebutuhan tentang agama, tentang dunia bakal dicaritakeun terus sih berapa macam kebutuhan. Nyangakeun sadaya-daya cek Kangjeng Nabi Adam nuhun gustingan atuh abdi pan ieu kapanasan geura dara-dara buru-buru. Bujur panas di hareup panas lantaran cuaca di Mekah teh kapan lain cara diurang mamun panas bisa ngiuhan tatangkalan ambalayah tangkal Ambon belah kulon ge nu ngaji tarariis di dinya bari ngopi bari ngarokok kiai-kiai nyana-nyana nyayomkeun di urang babari belah ditu aya tangkal buah belah panas bisa ngiuhan tapi di Mekah di Saudi Arabia baheula mun panas dek ngiuhan di mana maka Kangjeng Nabi Adam hayang buru-buru panas Gusti panas sanajan tatangkeupan ge atuh ai panas ge mah Gus dek di mana happy atuh happy sote lamun tiris panas ge mah atuh cuaca panas saja orang nangkep pamajikan mahau atuh sarua jeung asup ka hau direrab. Masya Allah nah Adam kaula nu agung ayeuna dek jaritakeun kebutuhan pertama tentang pakaian. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wallahu a'lamu bimuradihi. Ya bani Adam anu mantak teu khusus ka Kangjeng Nabi Adam tetapi Gusti Allah khitab teh ya bani Adam ka seluruh anak cucu Kangjeng Nabi Adam. Lamun anak cucu Kangjeng Nabi Adam matu berarti terus ka urang ge ka urang Cikupa ka urang Bojong ka urang Sepatan geus puguh urang Pasar Kemis mah jajana narurut teu kudu dicaritakeun di Pasar Kemis mah kadang-kadang nurutna oper. Nah ya bani Adam anak cucu Adam qad anzalna alaikum libasa nyata jelas yakin kaula lu agung geus nurunkeun ka anjeun kabehan wahai anak Adam libasan anggoan pakaian Gusti Allah tega bahasakeun lana qad anzalna make anzalna anzalna mah kapan inzal inzal mah kapan turun mantak ditafsiran ku Imam Jalal di anzalna teh bimana khalaqnahu majaz berarti lantaran inzal makan turun di langit berarti lamun ieu teu make majaz anak Adam cak Gusti Allah qad anzalna kaula nyata geus turunkeun wadimor ti luhur ka handap wah hambalayah wadimor geus turunkeun atlas gajah depak wah hambalaya segala lepis segala BHS anzal tarurun ti luhur langit ka handap janteu dina turunna ge beureun urang pararae mantak anzalna bimana khalaqnahu kok Gusti ngabahasakeun anzalna sih panai anzalna manurunkeun bentukna kadeul inzal biasana hujan dipakekeun kanurunkeun hujan anzalna ieu ge sarua
artina cek Gusti Allah kaula bakal nyieun pakaian teh nu disababan ku hujan mimiti kaula nurunkeun hujan tina cai hujan ambalayah di bumi teh bakal jarara di sagala jajadian ti mimiti teki jukut jeung sajabana datang katangkal anu gede bakal jarara di tina jajadian nu disababan ku hujan teh angke bakal aya jajadian anu bisa dipake nyieun pakaian buktina kapas jeung berbagai deui kitu tatangkalan nu bisa dijieun pakaian di antara nu paling istimewa adalah kapuk kapas. Di urang mah lain kapuk kapas aya ge kapuk anu luhur teh tangkalna naon tangarana rangdu eta ge bisa ku urang di alaan haju dijejal-jejalkeun jadi anggal jadi kasur tiis geunaheun jasangan sing hade eta di jerona sok aju tarareuas kana hulu kapuk kapas waduh luar biasa produksi dijadikeunlah kapuk tersebut benang tina benang dijadikeunna tenunan jadilah wadimur waduh jadi polekat gajah duduk gajah depak gajah lari can aya cenah kejieun atuh kusia. Terus kabelah dieuna waduh dimodif-modif baheula maya samping Maulana segala. Kabelah dieuna terus samping teh uluh kagala BHS Al Jupri. Terus Al Hidayah, wari deui aya deui Tamer. Macem-macem. Wah iyalah disababan ku hujan berarti mencek tukang ngaji memajaz min itlaqis sabab wa iradatil musabbab jadi berarti majaz sabab tina hujan bakal ngajadikeun nu disababan ku hujan berbagai tatangkalan salah satu kebutuhan manusia cai tina unsur opat sebab manusia teh adalah terbuat tina anasirul arba'ah hiji ardu dua hawa tilu ma'u opat nar kebutuhan manusia teh sakitu hiji taneuh nomor kadua hawa nomor katilu na cai nomor kaopat na seuneu eueuh bae nu hiji total adat jadi paeh napas geus hukak hingkak geus teu bisa ieu urang ngasupkeun hawa ka jero irung geus teu bisa dipencet di jerona pernapasan teh spenek obatna ngaroko eta maksudna moal kebal deui masyaallah geus teu bisa menghirup oksigen geus teh gitu kene mun eueuh cai sebab kebutuhan awak urang cai awak urang tadi inuman atuh geus kitulah lumantak wahai anak cucu Adam qad anzalna nyata kaula geus gadamel ka anjeun alaikum pikeun aranjeun kabehan libasan pakaian-pakaian anu disababan ku cai hujan tina cai hujan teh terus jararadi atawa engke bakal deuleu anjeun pertanian khusus libas yuwari sawatikum warisha pakaian teh dijelaskeun dina Al-Qur'an aya dua macam nomor kahiji libas yuwari sawatikum pakaian anu bakal nutupan kagorengan yakni aurat kubul jeung dubur nomor kaduana libasan warisha artina warisha teh ieu terbuat tina bulu-bulu anu bisa mayuta jamalu bihi minasia dipake ngaginding model
model wall dan lain sebagainya hujan kene hujan turun ke tanah kemudian jarara dijukut dan lain sebagainya didaharlah ku binatang embe dan lain sebagainya di dalam embe sapi munding ontak jadi kuari ngegedean hewan dipotong dipencit maka kulitnya bisa dijadikan pakaian buluna bisa dijadikan pakaian bulu embe gembel bulu sapi bulu onta berbagai bulu bisa dijadikan ke wall gitu kene kulitna dibawa di Tangerang di Bogor di Cianjur di Sukabumi dibawa ke Garut dibawa ke Bandung jadinya diolah terus diolah diipis-ipis dina hiji kulit sapi bakal jadi 12 hiji kulit sapi teh bakal jadi 12 helai lamun embe mah bisa 2 baheula mah kuari mah dijadikeun hiji bae lantaran embe mah teu boga lapisan-lapisan diproduksilah di Garut diproduksilah di Bandung dibawa deui kuari dijualan di Picung jadi jaket eta produksi Garut eta lamun mah produksina bagus geunang dipakena hargana murah terjangkau oleh rakyat pasar Kemis tapi lamun jang ke luar negeri mah ipis ongkos lawon bae mahal tambah jutaan eta mah ongkos lawon biasa bae eta mah dirahasiakeun ngajual naga lantaran moal kabeulieun ku urang Cikupa mah kecuali pasar Kemis dipakailah di luar negeri saha nu makena penyanyi ternama Elvis itu make buatan Garut sebenarnya celana teh nu herang-herang teh kulit buatan Garut dipakai deui ku Mick Jagger eta teh kulit buatan Garut sebenarnya mah gitu dipakai deui ku Al Jero kulit buatan Bandung eta sebenarnya sia seserian heran aing mah bahkan Bill Clinton ge kunjungan ke Indonesia dibere nyana Justina kulit Masya Allah Indonesia teh istimewa tuh urang mah di dia ngajualan kulit sapi sabaraha duit hargana eta kulit sapi teh hijina hijina sabaraha hiji salembar gede bisa henteu mangsa 100.000 henteu 100.000 lah ke 100 beheulana ulah sok murah-murah loba tukang kulit kumaha sih bila perlu 500.000 lah bawa ka ditu dijieun 12 keur carita salembarna jadi hiji baju bae atawa 10 nu 2 jang tambal-tambalna hijina misalna dijualna ieu kuari 5 juta kali 10 jadi sabaraha ada memang hitungan bae heulanan 50 juta sasapi Masya Allah mantap kamu